Joy, Joy, gerak gugah, bayah kieu can gugah abong-abong pere. Ini mah ngaruwas wae. Kapan urang terek ningali meletek panon poe di basisir laut teh ya? Nyanya, hayu atuh. Hayu atuh. Tuh, tingali panon poe geus meletek, laut ngaplak satungtung tingali, tangkal kalapa seueur buahna. Saya pisan ya nih. Eta teh bukti kaasih Gusti ka hidep, Joy. Naha? Kapan laut teh caina mangpaatkeun manusa. Aya lauk pikeun deungeun sangu, panon poe oge maparincaang, ngahaneutkeun awak. Jeung tangkal kalapa seueur mangpaatna keur manusa. Atuh tatangkalan sanesna oge nya nih. Leres pisan, Joy. Eta sadayana teh bukti kaasih Gusti ka hidep. Duh, asih Gusti nyaah ka abdi. Tah, saur Raja Daud oge, geuing abdi unggal enjing, sangkan emut kana satia asih Gusti. Margi nya ka Gusti abdi percaya. Paneda abdi mumbulna ka Gusti, tuduhkeun abdi jalan anu ku abdi kedah ditempuh. Kumaha, Joy? Moal kedul deui atuh ayeuna nya. Moal atuh nih. Lah, sae kapan urang teh dipika asih ku Gusti, Joy. Hidup teh dipika asih ku Gusti. Mantapnya, Joy. Mantap.